Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Rainanda Abdi di kelas 17. Di bade ngadongengkeun carita nu judulna Si Kuda Emas jeung Angsa Bodas. Di hiji leuweung nu lega hirup dua sasatoan anu raket pisan, si kuda emas jeung angsa bodas. Si kuda emas boga bulu anu herang siga emas, sedangkan angsa bodas boga jangjang anu bodas siga kapas. Hiji poe datang kabar, Raja Leuweung keur ngadamel pasanggiri pikeun neangan sasatoan anu paling mulia. Raja janji anu menang bakal menangkan permata anu hargana teu kahitung sarta jadi panutan di leuweung eta. Si kuda emas cek dina hatena, bulu emas kuring pasti bakal ngajadikeun kuring juara. Sedangkan angsa bodas ukur nyebut kuring bakal ngalakukeun anu pangalusna. Dina poen pasanggiri, Raja meretes ka sadaya sasatoan. Tasna lain ukur ngeunaan kagelisan, tapi oge hate mulia jeung babakti ka sasama. Dina hiji tes, sadaya sasatoan kudu nulungan sasatoan sejen anu keur kasusah. Si kuda emas gancang lompat nyorangan hayang mintonkeun kekacapanana. Tapi dina jalana, anjeunna ningali angsa bodas keur ngangkat beban anu berat pikeun nulungan orang anu keur susah. Si kuda emas cek dina hatena, upami kuring ngeureunkeun nulungan, kuring bakal eleh. Jadi anjeunna terus lompat ninggalkeun angsa bodas. Akhirna, waktu hasil diumumkan, Raja ngangkat angsa bodas jadi juara. Si kuda emas heran, kunaon lain kuring, bulu emas kuring mah leuwih endah. Raja ngajawab, kagelisan teh laingan ukur tina luar, tapi tina hate. Angsa bodas mintonkeun hate anu ikhlas ku nulungan sasatoan sejen dina kaayaan hese. Ti harita si kuda emas sadar, kagelisan sajati teh asalna tina kahadean jeung hate anu mulia. Kitu wae dongengna, hatur nuhun entos ngadangukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.